Kabayan, gerak hudang, geus barang. Geus barang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen dua film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo, Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Atak pedit mah. Nah pedit kumaha? Tata si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah jadinya munding di calanaan gitu. Heuh atuh beto porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta nga kadar ieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, meuni teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji copok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh Mang? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rak ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Bagi ge, ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ke mana kita setorana mani diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh teu rame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya atuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din. Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh. Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teu nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokokna nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari hilas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nonen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Iki dia gara Ici. Naon Din, mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi.
lamun penjahat papasangan aja naon tah? Penjahat mah papasangan nama jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana ini? Kemajuan Pak, Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes, PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta, Pak. Oh ini dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi tadi dia calik napanya. Mohon. Sabios dus nama dipayun ya Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip inju teh beak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Tahu, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak, naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodai. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo. Di ditu mah 5.000, di dia 4.000. Mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo tah Bu. Tah mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu. Mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kebereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya, Bu, nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon, Wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu euy? Iya, tah saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu wayang golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di handapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kasih atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kasih. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas buga teh ranjang teh kekuat
Liliugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mau tateungi. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teh pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di roba-roba irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah maneh nyaho teh make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salamanya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik. Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tenaga nama masih kena hebat. Gitu deh bensin nama ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensina dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter tapi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama nganukur nepi ka Sumedang, sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai balong teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon gitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya mau katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok. Sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening meunih murah, HP urutnya. His, lain lalaura teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah meupeuskeun kaca. Pokoknya meupeuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah meupeuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meuni bager ka aki teh. Pas aki dahar, nungguan we aki dahar teh. Meuni teu aya kakiranganana Nini teh satia ka aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyakit insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu tuh bisa sarete apa? Leres dok, tos 2 saksi habis teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we Pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros? Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak eta terus jalan di Ponegoro ibu. Saya atuh kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh Tongboro jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Tah dangukeun. Gitu ibu.
Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung nah nyanyiin kue teh bisa teas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog meri kungsi, ku endog hayam pernah kan hasilna teh kuehna biye teu teas-teas. Ada dinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya yang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heeh ya yang nyen kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocoknya. Nah, geus dikocok kitu pululukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Garep kana. Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana teu nyisirannya rek ka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah ketinggal nama moal tiasa dok. Nah, Abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Iya Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureunahkeun pugu we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngompol? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih alus wanteran, emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, urang ulin papasangan deui heuh. Sok lah, leupeut papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kerupuk jeung naon? Kala kerupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh hayang hansip panonang tuh. Dinya mah teu ame. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna urang belajar sejarahnya.
Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh Kasep? Eta tadi halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodol, teu bosen di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib satacan Isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami ajeng pada maghrib satacan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kaharep deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Udin, naon Ici? Mana apa tuh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagimur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan dat hitut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga ka era lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk diotik-otik nepikeun ka dari Telkomsel. Puisi hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jalma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan palebah hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang Bu, ranginang. Ranginang Ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Bade Ibu, iya ranginang buatan Garut Bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu Ibu mangga. Anya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh Ibu, nya gampil atuh Ibu. Sok mangga Ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah Ibu. Dari Telkomsel. Pak, Ici tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, harapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblag. Mana? Har gening ieu mah rapot anu Bapak. Iya, ieu mah rapot Bapak pas sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya.
Aya, Pah? Si Sim-Sim aya. Aya, Pah. Jadi sararia ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masih ngreg-reg wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararia aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusanya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya. Apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, hari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Naha? Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon Udin? Ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meuni barokah. Tante eta nya sok di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kieu teh sok ngamaman pais orok sareng pepes setu. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok sebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya Aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasaan ti kotok garing jang. Aki masak aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, ieu Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teu nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Geunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen. Geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bangan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh, da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Dadel, Naon anjing? tadi anjing, sia nyawa tuh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing.
Kia oke jago miara kana anjing manjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipera ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya weh 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Eueuh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalang putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan nedap Pak. Pasihan Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha keun ku abdi diangsulan Bapak teu kudu uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tanggalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Yalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil, nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh akang. Memang akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung akang mah mau abi mah tiasa nularan anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya? Ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak.
ya. Ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mau jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era Aku naon? abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti Akang teh? Ini Akang Neng mah pinter. Iya acis di Akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang iya abi bade moto kopi KTP nya punten. Oh, Payuna we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta? Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Heuy, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? teuing atuh Nel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatan mah atuh. Ye, Korekna atuh sekalian. mane mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udut we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meni ka era mana mah jambu monyet? Nah aku naon gitu Jagong? Eta coba siki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda. Nah aku naon gitu Jagong? Suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da ku sia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya, duitna ya.
Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu, Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat-berat brot segala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus dahar nya terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak beresih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareuweuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Euy, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti moal hese teuing mindahkeun ilo mari. cek saha si Cecep teu nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh heula teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari Bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, Euy, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong. Geus gede. Waduh. Allah sihungna para rajang. Eta bagong udah kuring. Kuring lompat lah seterkebok. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah, terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak ya, terus ya, sekali terus Pak, terus. Nah, di Bapak di kita mundur teh kalau melong terus. Ari markirna teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh kitu mah. Hayu Jang, urang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dana abi teh. Bade nyarios naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong dugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun.
sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes wios, nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ka pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker, Mak. Karnaon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur kitu. Kolot-kolot ngaduka leci. Bener-bener teu uyahan. Ngaduka lecina jeung saha kitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lila-lila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna. Bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya. Dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keur sare di mana kitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din, kadia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Uyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream? Nya hoream atuh. Kira ge ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba geura dina koran. Aya berita aheng Aki. Nah aya naon atuh Incu, Ici? Iya Ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi salamet Ki. Bener-bener jagoan ya Ki. Ah, eta mah teh sabaraha, Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rag-rag tina tingkat 7. Wah, Aki hebat pisan. Kana naon Ki? Henteu, ngan cingir leungeun anu katuhu Aki tah misalnya hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha Ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neueuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak.
Ye, kehulaanan pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Segan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Punten pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, kitu pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ya aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, naon? Adieu, maneh pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawegan. Terus nitah gaedna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaedna ti Soledad. Terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ieu pasti kesalahan SIM kuring. Tenang, Neng. Kuring nu salah. Sanes Neng nu salah mah. Kuring ngajak ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya, Neng. Supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke. Anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 atuh, Dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tah ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh, Dok. Ari dokter saumur hidup can pernah ningali ucing. Nah, ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona, Mang? Mirah, Neng, mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 ah. Alim, Neng, sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek, Mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku Mang tah. Teu geus kieu we, Mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN.
bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi metrek HP ku batu. Anu katujuh, tong ngagantos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon nih? Aduh. Apa tuh bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh maneh. Kela. Sarua ya godegan. Lain. Sarua artis. Talu? Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titasik. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ari dikempel-kempel mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh panya. Nuhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok ena mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya palaputra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun sarasa palaputra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu di Antabaru, Jang. Bumi nu di Antabaru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah, tong diical, Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur, urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sango di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Beli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus. Balik engking Bu. Uina ka bumi nyedak sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh
bakal bebas tina cacingan, Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen ah mana mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin dengan gambarna awahna naonan. Emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu, Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora, ada gara naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ke maneh, Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon, cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin? Naon, Mak? Ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah, Mak. Ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Dengan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? Masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngarana teh sentek tah. Urang mah sok dijeun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh kan maneh can ngobrol. Jago maneh teh naon? Sorry, saya mah rek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng. Iya pak. Kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Meni pebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim mah pak. Nah, kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua takol eta duit ku palu. Anu katilu buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kelenci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu alusnya Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da? Orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang, budak teh baung-baung teuing.
hayang naon atuh? Hayang motor kesipang melikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon, ngan abi mah kesahungkul. Kesakuran naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak, abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulem nya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Konos 3-1. Kela Kang. Nah, kunaon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun, Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim, Dok, Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh, Pak. Abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Cik, gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, tingali ya. Nya, terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Teu bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuh, cik orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel.
Aduh, aya nu katabrak Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Ah, gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, heueuh nya bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran maneh bisaan akalna Pak, mohon Kang. Bapak teh leres bapana ieu nu katabrak? Leres Pak. Nah kumaha gitu siga nu reuwas? Puguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak Udin boga tatarucingan da? Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru emping naonnya Taluk alieur Taluk? Taluk lah. Bodoh. Emping sieu 2B. Dok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kan. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Sato. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh, sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya da kabeh ge orat aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah, kunaon? Pan seueur bapak teh kenging main bola di jero kapal, janten main bola di luar, Pak. Nah, mana teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun gamnya. Ayeuna rib balikeun bir. Jadi gambir. Heeh nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Nah, ari kitu make jeung kunaon kitu? Sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panonna buluan. Beungeus gandeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel.
aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meureun. Henteu Din, Bibi ge teu hitut. Da Udin oge teu hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da ge henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh Dap, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Mohonnya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manyang ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon Mang? Cucu ngiksia. Oh, eta tuh Mang, ta dina cucu ngiksia aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, dan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, naon euy? Maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Ah, tong daek kumaha? Ah, pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrey. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanong dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din, Udin. Naon, Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa aya mobil. Hayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak. Mohon, Pak. Bari ngadaguan hujan. Ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din. Nyanyi. Abi. Nya. Bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige naik angkot. Ayo Mang, ka Buah Batu. Yo. Mang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna Mang, angsulan. Di mana Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel.
Yo, kan Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan, kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nya Pak jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewak nya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon ai? Dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik kah? Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning keur usum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teh beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Sal patu. Ayo tukang sal sepatu. Sal patu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Sal patu. Mang. Heup lah mang, heup. Aya naon? Iya mang, pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh mos ya. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwawalan sama geura bibirna. Make sangu atuh mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS segala wa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nari wa apal gitu piramida. Teu. Dari Telkomsel. Aduh hampurat mang teka rem. Tenan naon jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Beuyeum emang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana mang? Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh. Daya sabelahnya anu rusakna ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah tenan naon ngan teu aya pamulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu atuh mang, meh pasnya aya mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan keneh Tati Saleh atuh. Tati Saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari urang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung palabah nuju nyengir bade ngegel enggal wae. Waos nagosok ku asem ke oge ngelel. Tos ngelel kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal lele. Pami bade ngala gajah mah rada sesah kedah aya cai sabaskom teras arak 2 botol sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana upami paratos kapenak rombongan gajah kantun leut wae eta arak dugi ka CF. Upami tos karaos mabok kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol mau disada. Dari Telkomsel.
Daniel. Naon anjing? Adil anjing. Sia nyawa teh anjing. Aing anjingnya 7 bulan kamari. Aing diberi anjing si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepi ka kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing. Eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing. Anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Tanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oke jago miarakeun anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apalagi? Dari Telkomsel. Ya. Udin. Naon? Urang karek lalajo film Cina, Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cinana naon cing? Naon nya? Taruh atuh. Bacang. Iya bener. Makanya urangeun nah. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling telas dina kalapa naon? Pan pogo urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batak atuh. Bener. Saha si Ci? Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapak maneh, Din. Tong kitu ka bapak urang teh atuh. Heuh, bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter euy, Din. Sok ieu sakali deui ah. Kumaha urang heula? Nya sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Loho. Iki mah Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apalagi? Dari Telkomsel. Ya. Ece, kadia maneh. Naon, Din? Kan kamari maneh bisanya. Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon, Din? Sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di udah bahasa Cinana naon gaplok? Gaplok teh naonnya, Din? Talung lah. Talung geus tau sok atuh naon. Cabuk sia. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tidak pinggir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing Din bahasa Cinana. Capetak lah. Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya Din. Maneh? Camul. Ngacai we gawe teh. Lamun ngacai kan bawa dahdir tadi. Nya naon? Bahasa Cinana naon cing? Apaan can mandi maneh mah. Lamun dulurna teke Din bahasa Cinana naon Din? Apa nya? Naon? Ya jenengan urang. Naon Din? Cak. Dari Telkomsel.
sob. Lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Oh, iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Udin. Naon? Terus apa? Diajar bahasa Cina? Bisa orang ge aya nama lah. Sok. Naon lamun bahasa Cina na para embe, Din? Para embe? Heeh. Dijawab ieu teh? Henteu, dibaledokeun. Nya sok atuh dibaledokeun tah. Cangkang cau. Namanya pintar Udin teh. Ayeuna ngurangeun sok ayeuna urang ieu tah anu melit, anu mendit siga didinya. Urang mah teu pedit tapi urang nyaho bahasa Cina na. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Nama lain bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balagug sia didinya? Mane nu balagug mah kan bahasa Cina na teh Cilepeng. Kepangi ai tai panon atau belek tah. Hanya Cilek. Tadi urangkeun. Naon? Cai kotor heuh. Di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah Cileuncang? Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Cici. Hawaii. Mane so bahasa Cina wae. Cing, eta teh cing cirining orang tunduh heuwai. Oh, bener tunduh heuwai mane saan. Sok ari molohok bari ngacai naon? Ho, cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Lain sampel lain hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Ngaranna bahasa Cinana naon cing? Siga maneh saeutik aya ololeho keluar. Lamun utah bahasa Cinana naon Din? Ongkek.
anu siga maneh pika keheuleun bahasa Cina naon dah. Naonnya anu siga urang teh ka ento urang mah teh pika keheuleun. Maneh pika keheuleun bahasa Cina nama mun maneh teh heueuh. Ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Onta. Nya Eusina di tika hoyong naon. Cengcut. Badag. Sok ayeuna gede ya. Naon atuh di ngobrol teuing. Kan aya maungnya apa? Adina maung. Kan adina maung. Bahasa Cina naon? Adina maung mun teu naon? Taluk lah. Taluk mawon din. Ucing. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, puguwe bingung da unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe dek asup ka mobil nungges pinuh ku lalaki. Cek lalaki. Wios Neng, mangawe lebet. Masih cekap, komo upami di pangku mah. Mangga. Lalaki dek asup ka mobil nungges pinuh awewe. Cek awewe. Ngeunah wae dek neang kasempatan dina kasempitannya. Awewe ngagawean pagawean lalaki. Cek lalaki.
emansipasi ngaranna. Lalaki ngagawean pagawean awewe. Cek awewe Wayah nawe di Indonesia neang gawe hese tong pilih-pilih lah. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe nyicikeun cai ka lalakina. Cek lalaki calon istri idaman pasti eta mah. Lalaki nyicikeun cai ka awewena. Cek awewe. Istri, ikatan suami takut istri. Awewe gelis, benghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek lalaki, lamun teu perfeksionis, pasti keur nungguan pisa lakian anu pas. Lalaki nu kaset, benghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek awewe, lamun teu impoten pasti homo. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Kunaon Bu? Ngurang kali teh nangis wae teu eureun-eureun. Ih hoyong nyusuk pugu hanjang. Atuh pasihan we Bu. Eta pugu pan aya tulisan dina kaca tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian
Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Kuring mah ngeunah keneh bareto. Basa dijajah ku Walanda euy. Nah, sok aneh sini mah. Batur mah nepi kagugur di medan perang, melaan kemerdekaan. Ari ini hayang dijajah deui. Pokona mah ngeunahan keneh zaman Walanda nini mah. Nyaku naon atuh ni? Ayeuna mah nini geus teu bisa ngadahar jengkol jeung sapi, teu juga bareto pas dijajah Walanda. Ya iyalah nih, masa ya dong. Bulan aja Jamilah, bukan Jami dong. Sini nih mah sok pikaresepeun. Pantes we teu bisa oge. Da yeuna mah waos alias huntuna geus tinggal tunggueuna hungkul. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Mama kan kakara naik kapalnya. Kadea bisi mabok. Moal atuh Pak. Ari mamah mah hayang ningali ti luhur eta jelema sagede kumahanya dihandap. Nyaleutik atuh. Sok we engke mun geus ngapungna kapalna nya tingali. Apa? Tuh tingali jelema meni lucu. Laleutik kitu kawas sireum Pak. Tong kitu isin. Eta mah sireum beneran dina kaca. Kapalna gecan ngapung ai mah. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apa lagi? Dari Telkomsel. Ya. Neng, kanyaha engkang maka Neng teh moal aya bandingana.
maknya Kang. Naon buktina? Kieu tah buktos namanya upami bade masihan artos atau nepi naon weh. Karaos teh sok teu walehnya teh. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Siap Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Iya.